Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dua patah kata perwakilan tiwijanten biang sinareng bapakna panganten meklan penganten sakali gesan rumah tangga Pak Amprok jeung anu disebut sakinah mawadah warahmah pinuh barokah diteraskeun kana lega hampura sinareng doa jeujeuh disepuh dua belah pihak kahiji ka Inas ka sahatna suami teh ka bisi poho deui Kang Yusuf ek diheulakeunnya mihape Yusuf bogoh ka Inas santri huda kudu bogoh ka guruna kudu bogoh ka murabina anjeun nikah dina koridor kadua amanat wa ajengan kahade nikahkeun santri teh kahiji kudu kanu saguru saelmu anjeun licik di pesantren kahuda hayang pamajikan ti huda lamun eueuh saguru saelmu teangan anu saguru lamun eueuh anu saguru teangan anu saelmu mun eueuh anu saelmu teangan saidologi. Jadi anjeun asdina kasauran wa ajengan anu katilu berarti saguru esa ilmu saidologi. Inas teu kudu istilah hanjakal teu meunangkeun santri huda sabab anjeun boga jodoh masih dina koridor ru ajengan katilu ka opat sa ilmu saidologi. Catat disaksian ku langit jeung bumi bogoh ka muridna kudu bogoh ka guruna sabulan sakali. Itu merupakan undang-undang alumni 2 Muharram. Di ayeuna engke datang kalender 2018 tanggal setiap Jumat kadua hiji sabulan sakali 30 Rayagu hiji 2 Muharram cirian itu hari wajib eta ngajadilakeun bisi poho siap teu siap anjeun lain yang hareupan boco bungkul anjeun kawin ka santri huda lain yang hareupan Inas sungkul di belakang Inas macan-macan perempuan macan-macan buaya laki-laki kabeh cara langap panona marolotot nempokeun anjeun salapan Dewan Kiai Hamidah salapan Hawamidah ngaratus IMG itu balad Inas encan Hamidah di tiap-tiap daerah Hawamidah di tiap-tiap daerah Inas di tiap-tiap daerah macem-macem tah eta balad Inasnya dihilakeun sabab sok loba nu poho beda jeung keur aya kahayang moal bulan kahuda kade geus laksana poho jalan kahuda moal ngomong tukangeun duraka ngomong tukangeun mah ngupat ngaranna lajeng ieu kesan di mamah dua belah pihak di bapak dua belah pihak akad nikah anu bieu dilaksanakeun di
disahkeun ku dua saksi, disakseni ku sakabeh anu hadir. Jadikeun akad nikah muqaddimatun wa khotimatun, awal pertikahan jeung akhir pertikahan. Mama di dua belah pihak, bapak di dua belah pihak tak ingin mendengar ulang ada ijab qabul boh Muhammad Yusuf atanapi Inas, cukup akad nikah nu dieu cieun muqaddimatun wa khotimatun. Tanah kahu sok anjeun geurana nikah, alhamdulillah geus dilaksanakeun. Wala tutallifu mihape anu sarupa abqudul halal indallah at-talaq. Innallaha la yuhibbud dawaqin wala dawaqat. Allah teu mikaresep kalalaki nu gunta ganti pamajikan alias colok letak. Allah teu mikaresep ka awewe anu gunta ganti salaki alias colok letak. Sabalikna tina teu mikaresep berarti Allah bendu kalalaki anu gunta ganti pamajikan ka awewe anu gunta ganti salaki. Seandainya Yusuf keluar di imah kabareng jeung pamajikan di perjalanan Pak Amprok jeung hiji awewe geulis anu teu aya papadana, geulis bawa ninga jadi indah diajalina. Wow, hese nyipatanana ya tempo tarangna tejamen terangan halisna ngajeler pae pangambungna kuwung-kuwungan damisna ngadaun seureut gadona endog sapotong waosna inten biduri lambeina ceples buah dalima mun seurik mata kataji mun imut mata kapincut diteuteub di hareup sieup ditempok di tukang lenyan ditilik di gelengik. Aduh anak ing mihape ulah ditempokeun kagang mana mengkolna tong disusul ka imah mana asupna. Ingat urang mah umat Islam boga pegangan, boga ukuran hirup, boga papagon. Ingat cik Nabi ye di mana hiji jelema seorang laki-laki ningali imro'atan pa'ajabatka hiji awewe anu mata ngagumkeun ngagetkeun ka anjeun jadi salakina mihape tong dituturkeun kagang mana mengkolna, tong dituturkeun ka lawang panto mana asupna kuat balik ka imah, kuat balik ka imah. Naun sababna caur Rasul fa innal bud'a wahidun, sabab eusi calana awewe eta akur jeung eusi calana pamajikan eta ceuk Rasul mihape wa mitluha ma'alladzi ma'aha. Naun kabayangkeun di eta awewe kabeh aya di pamajikan. Duh kabayang buah dadana pamajikan ge sing yakin buahan dadana kunaon dibejakeun lain porno. Aya jelema rumah tangga geus boga budak hiji salakina abur-aburan nepi ka 4 bulan teu balik-balik datang salol balik deui lila keneh di luar kini mang nuan pamajikanana cik sia teh kunaon pamajikan maneh teu kurang geulis awakna teu kurang sampayan. Sakali, 2 kali, 3 kali teu ngajawab, ka 4 kali da meureun didesek ku guru hapunten abdi naon di pun bojo teh pagas dadana teu buahan. Heup ari kitu mah tah mah ayaan anak king sing percaya remen meuli behana ogana mata ari lalaki ulah sok neangan teh cenah pajarkeun ayeuna mah naon atulah anu cangkis eta lalaki we pangalaman neangan pamajikan cangkung leutik parieun ipis boh eta lalaki teu apaleun. Lamun pamajikan ipis cangkis leutik mere beja turun mesin
sekali kedua kalina setangna teh eueuhan berbeda datang nah tumpak motor gue setangna dengan pamajikan anu ser anu badan anu kumulai bukit pucurna gede insya Allah turun mesin nepi ka 10 kali setangna tetap ayaan paling manjangan tak ayahnya tong diragukeun deui dina pertikahan mada komo dina pangawakan awewe loba pisan barang an pasah 3 tahun ayah santri datang ngadon ceurik kunaon sia mewek salaki maneh galak henteu bageur salaki maneh koret henteu bageur kunaon atuh maneh teh ceurik eta budak bari ngagoak ngajawab ceuk abdi teh parawan keneh sia 3 tahun parawan keneh kumaha dongengna salaki maneh teh peluh ceuk lamun peluh mah untung begitu napel ka wasuluh beun geuras kunaon atuh pagaskan aya liang cikih na wungkul kumaha deui da eta mah hukumna pasah nu mata lamun anu nyarenkeun panganten lalaki nyanggakeun calon panganten pameget di luhur saribas ketuk dihanapna saima sapatu katut tengahna nu ngaringkuk sagede mutu lain pawarna nyangakeun cacanakanana katut anu dicacanakna aya anu aja kade nyangakeun cacanakanana katut anu dicacanakna nyangakeun dalam calana dalamna katut yang ada di dalam calanana lain porno lamun eueuh kata majas nu eta baheula mah nyangakeun koneng sasolor muncang sadampak wah aya nama nyanakeun ATM BCA sagala disebutan alat tusuk manual calon bikin anak segala disebutan lain porno gaga apa eueuh hiji pasah tah nikahna okeuna tuh kata di nu narima aya nu diserenkeunana insyaallah tah kitu anak jadi perkokoh pertahankeun ieu adab akad pertikahan jieun muqaddimatun wa khotimatun tidak ada lagi akad pertikahan boh Yusuf boh sopo wae ngaranna teh Ines nya Inas tos 2 la ilaha illallah wahdah bin af'al salakamun pasir nyape eueuh nu ngajodohkeun ka anjeun eueuh anu intervensi pikeun jodoh anjeun lain pedah bogoh lain pedah izin guru lain pedah doa kahayang ridho inung bapak kabeh teu intervensi tapi ingat jodoh anjeun nganteng dina angan ngait dina sanurebari hurungkeun dina jajantung sumarambatkeun dina rasa la ilaha illallah wahdah bil af'al salab kamun pasir pangeran an Allah ngan sahiji hiji dina damelna di luar Allah teu aya anu ngabogaan tapat gawe dina anjeun ieu jodoh tapat damel Allah moal aya kudrat tanpa irodat moal aya irodat nu teu kauninga ku Allah ingat datang jeung teu datangna pertulungan ti Allah tergantung kuma alus jeung gorengna sangka anjeun kana tapak damel Allah azza wa jalla setiap iroda setiap takdir di sana ada perintah di sana pula ada larangan apa perintah di belakang pertikahan 1 tugaskan jadi indung jeung bapak wa angkihul ayama minkum wa sholihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah kitu tugas di Allah kan jadi indung jeung bapak wahai jadi indung jeung bapak di mana boga budak anu can rumah tangga atawa abid
atawa amat sok geura karawinkeun tong sieun fakir tong sieun miskin sabab Allah anu bakal nyugihkeunana malah lamun bae seorang jejaka seorang istri teu daek nikah sabab can aya can biaya sabab berkunaon di parabanana diancam ku Rasul laisa minna lain tireng-rengan umat kami. Kedua di belakang pertikahan instruksi ti Rasul kahideun ya masar sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad wahai pemuda di mana geus hayang ka awewe biaya geus aya mun teu kawin mata timbul kana perzinahan falyatazawwad kuat kawin itu status hukum wajib lamun hayang ka awewe materi geus aya teu kawin ge mata terjun kana perzinahan itu namanya sunat hayang ka awewe teu boga biaya tapi lamun teu nikah bakal terjerumus kana munkaran kana kamaksiatan jatuh hukum makruh hayang ka awewe biaya geus aya arek kawin kuring ka hiji awewe ngan kaula moal waka hade lamun can meakeun awewe 40 haram tah kawin anu kitu alba'ata biaya untuk hari ini hari esok mata di nafsun mada tafsi godot mata di nafsun mada tafsi godot eueuh apal akan ada apa di hari esok ayeuna Yusuf rakyat siapa tahu besok jadi gubernur besok jadi bupati itu bukan barang anu mustahil ayeuna Yusuf lain RT acan besok dijadikan pejabat ayeuna lain tukang dagang anu sukses siapa tahu besok menjadikan orang yang sukses matatri nafsun mada taksibu goda teu apal akan ada apa di hari esok yang disebut ya masarus sabab manistato amikum alba'ata untuk hari ini Yusuf boga duit 100.000 ayeuna teu aya Allah tah pikeun ka pamajikan napakah hari ini esok bagaimana esok terus tah hiji eta sok yakinkeun dina pertikahan ieu datang sira ti Allah naon wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Yusuf dijieun manusia nya kitu deui bojo hidup dijieun manusia kurang terlebih hitop wado hitop taklif datang anjen kudu ibadah ari disebutkan ibadah prakna migawe parentah Allah haram terima tuluy tinggalkeun wajib terima tuluy laksanakeun seperti pertikahan ayeuna merupakan instruksi ti Allah merupakan instruksi ti Rasul baik kanu jadi orang tuana ataupun kanu jadi pribadina kanu jadi pribadina kanu jantan ibu ramana min haqqil walad alal walid salah satun hak anjeun nu jadi anak kewajiban indung jeung bapa ayat 3 hiji ayu hasina ismahu ida walada memberi nama yang baik ketika dilahirkan peresmian di hari ke-7 Muhammad Yusuf tak kurang indah nya kitu deui sana Inas berarti ngaran Inas Ines liur di budak mengaran ini pun ngaran tak terkasukeun ngaran anu awon dan goreng mah ngaran kafir dipakai ngaran umat Islam nah nomor kaopat didinya dina tapak damal Allah boga tujuan hayang menang mardotillah gen insyaallah urusan mardotillah anjeun bakal menang hampura Allah anjeun bakal menang ridho Allah lamun detik ini hari ini anjeun menangkeun hampura indung jeung bapa ridho indung jeung bapa tapi lamun poe ieu anjeun teu menangkeun hampura indung jeung bapa
anjeun teu meunangkeun ridho nu jadi inung bapa, teu meunang doa nu jadi inung bapa, tong majar maneh rek kumaha nasib anjeun sabada ayeuna ngaguyangan hirup anu anyar ngojay dina bahtera rumah tangga. Anaking kawajiban nu jadi inung bapa geus meringaran wa yu'allima alkitaba idza aqala. Bara tahun inas masantren di budak da tahunas 8 tahun lain lalakon sagede lamun sabulan 1 juta sok 8 tahun kali 12 kali 1 juta untung inung bapa maneh hirup keneh priak disedotan kesangna tanagana kumaneh. Tapi inung bapa ridho teu aya frustasi naon sabab hubungan anak jeung Allah bener teu bener jeung anak maka Allah hubungan anak anak ini alhamdulillah ngaran bagus geus dipasantrenkeun alhamdulillah yang bisi teu apal ieu budak teh geus diwisuda santri budak salila jadi santri budak teu pernah aya hubungan jeung keamanan ngaji mimiti curumia sorok alpiah istiarah mantek johar maknun ukudul cuman jampul jawame geus diaji bisa urusan Allah. Sapinah riyadul bani asulam bajuri patul muin patul wahab i'aul ulumuddin hikam geus diaji pamer lahir inung bapana darah kale teu nyaho pika mana anak aing teh aing baru masa marapan bulan 1 juta dimimiti tauhid dan dijan terus majmu'atul akidah kifayatul awam jauhar tauhid umul baruhid kabeh geus diaji ngajak dibejakeun ka salakina anjeun bersyukur boga pamajikan lain awewe samenea tuka sabaraha ribu manea ngajak dibejakeun teh malah sebelumnya punya cerita dikawin ku hiji santri ceceng kunaon pangna ulah nyaah ilmu maneh tapi begitu laporan cek aya nu ngamaksan kapri urang salawu kabayang lembur salawu pek didinya asa kurang alumni tah dibejakeun ka anjeun lain ngawin awewe samenea tapi juga sabara ribu mungkin juta maneh sabab ngaran jelema anu dibere ilmu ku Allah lain RT nu ngamulyakeun lain presiden nu ngamulyakeun Allah anu ngamulyakeunana yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat manya Allah ngamulyakeun kan boga ilmu salakijin pamajikan teu saling ngamulyakeun padahal baroga ilmu eta ai jelema nu boga ilmu mah boro-boro jadi presiden sarekna ge leuwih alus tinimbang ibadahna jelema bodoh mata pangbodoh-bodona ku Allah disadiakeun calon pasantren ulama kunaon make teu diparilih pan hayang boga ulama hayang deukeut jeung ulama ngaran ulama mah boro-boro fatwana sarekna ogenan dinas ku hadis naumul alimi abdul min ibadatil jahili sarekna jelema nu boga ilmu leuwih abdol dibanding jeung ibadahna jelema anu bodoh jadi nu ngaluhurkeun ka jalma anu boga ilmu Allah langsung yarfa'illahu alladziina amanu ngahaja dibejakeun inung bapana teu apaleun budak geus ngaji naon dibejakeun ka salakina ka masyarakatna punten sanajan awewe santri budak tidak boleh tinggal diam harus berani berdiri di atas diri sendiri percaya atas apa yang Allah berikan pada kita jadikan di mana tanah diinjak di sana kita siap tumbuh di sana pula kita siap berpohon bercabang berdaun berbunga berbuah itulah santri kita budak tempo kumaneh guru-guru maneh ngajuru memeh 40 poe ngaji kahari geus cukup dicontoh guru-guru nu aya di Aracin tah anaking katilu kewajiban jantan ibu rama wa ayu zawija ida atroka tinggal ucapkan terima kasih ka indung anu ngakandung terima kasih ka bapa anu ngayuga salajengna kawin lain mangrupakeun tujuan tapi kawin hanya sebatas kendaraan kawin hanya sebatas jembatan
jangan lintaskan tujuan, ajang numpakan tujuan. Naon tujuan urang datang ke pesantren ikrar anjeun hareupeun guru di mana abdi geus timu ilmu rek diamalkeun ku diri rek dimanfaatkeun ka balarea. Itu catat, jangan sampai sulaya. Siap dimanapun aku berada untuk memanfaatkan dan mengamalkan ilmu anu katarima di guru-guru anjeun. Ingat pesan wa ajengan, selain di mana tanah diinjak di sana kita tumbuh. Wahai anak cucu dan muridku, aku adalah pemula, lanjutkanlah aku. Maka aku siap untuk melanjutkan, mengestafetkan perjuangan anu jadi guru, hakikat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi izul Islam wal muslimin. Anaking sadaacan hidup kebatnya lumampah mengpeng diaminan kulo janten Ibu Sinareng Rama sok ngadegeula sadayana panganten maksa teh sanaos tadi parantos hoyong aya khusus doa kanggo panganten. Ibu Ramana ngeri ngadoakeun doaul walid liwaladihi. Satu ada manusia yang diberi jiwa baik itu waliullah atau waliyatullah. Tadahkeun kedua belah tangan, yuk doaan kusadayana aminan doa sarereak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangasan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khairin. Allahumma alim baina Inas ma'a Yusuf kama allaqta baina Adama wa Hawa'a wa kama allaqta baina Yusufa wa Sulaikha wa kama allaqta baina Ibrahima wa Sarata wa kama allaqta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Papayun sapat panangan eta ya maju ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Terakhir kamari muhari kelas sabaraha? Terakhir kamari diangkat guru di pondok pesantren Ibnu Huda kelas 3 ibtidah. Nah aja ditabuh wae teh bisi poho anjeun kawin lain ka awewe samanea tapi ka awewe nu bogeun ilmu kitu nya. Para wargi sadayana khusus ka panganten kene usut ayeuna teh disebutna teh raja sehari. Nya kitu deui Inas ratu sehari. Tapi di hareupeun inung jeung bapa teu kurang teu leuwih anjeun laksana langlayangan anu pegatarina. Dugare tentrep dina tangkal kai anu mana, dugare kaseret angin ka mana, dugare ka bawa kana walungan ka mana, kitu kaayaan anjeun pip. Sanajan ceuk batur raja sehari, sanajan ceuk batur ratu sehari, tapi hirup anjeun ayeuna pip. Apakah kebahagiaan yang akan diraih? Sangat ketergantungan ka indung anak kandung ka bapa anu ngayuga. Mun Allah ngadawuhkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masjid. Anggap ieu amanat yang Inas,
di amanat yang Yusuf cek Allah, wahai Inas, wahai Yusuf, kami ngawasiatkan ke anjeun mihape indung anak kandung, mihape bapak anak juga anak ini 8 bulan anjeun dina rahim mama. Ketika hidup ke alam dunia dina keayaan wahnan ala wahnin, lamun capek ulah itu capek, lamun nyeri leuwih itu nyeri. Malah ketika anjeun arek gelar ke alam dunia, satu hal yang tak diharapkan, inung berang dokter katut bidan musyawarah gimana ini, satu hal yang tak diharapkan, satu di antara dua ada yang harus korban. Begitu disampaikan ke bapak, gimana satu antara inung jeung anak harus ada yang berkorban. Bapak ngajawab, Pak dokter, ibu bidan, selamatkan ibunya, selamatkan ibunya, selamatkan pun bojo. Tapi ketika berita nyampe ke telinga seorang ibu, darah geus ngocor da beak, karinget geus dinetes da beak, awak geus karasa lungling, suara hos-hosan dina jero tikoro, sempat nu jadi indung ngajawab, Pak dokter, ibu bidan, selamatkan anak saya, selamatkan anak saya, selamatkan anak saya. Terjadian itu nampak betapa mulia hati seorang ibu, begitu tulus hati seorang ibu, top nyawa demi anak, biar getih teu panasaran demi anak, biar karinget teu panasaran demi anak. Ya Allah, ambil ya nyawa saya, selamatkan anak saya. Pantas lamun jeung Allah anis kuli anjeun kudu syukuran ka kami Allah nu nyeuneun deudeuh dina hate inu jeung bapa, wali walidaika kudu syukuran ka indung anak kandung ka bapa anu ngajuga. Pepatah orang tua mengatakan, indung tunggul rahayu, bapa catang darajat, mun muyung ulah ka gunung, puyungan menjadi inung, mun muja tong kasagara, jung penta hampura jeung doa nu jadi bapa. Wahbid lahuma janah al-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lamun keur diuk dina kursi di kelas kursi nu mana pernah ngecerakeun cipanu nu jadi inung, pernah ngaraheutan hate nu jadi inung bapa, kiwari waktuna anjeun bebersih demi masa hidup yang akan datang. Sejuta dosa, segudang kesalahan, dari mulai akil balik sampai sekarang. Wahbid lahuma janahal kulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Mangga cana dosa-dosa kana rahim kana pangkonan mamah sewang-sewangan, Inas kana pangkonan mamah ramu panangan mamah, Yusuf ramu panangan mamah anak ini barengan kumaha dosa segudang kesalahan deku kasih mama hapunten abi hapunten tidur sausap lampu dihana saya pasta makan piraku mama abdi anu kantos kabaru bahagia si pinareuk mama wa sadap dugi ka apa abdi anu budak mupunten ti kawin alif dugi kawan cikiwari mun siang alim paanggan nogel teh dina cangkeng mun wengi teu ngari jempring mama abdi anu kantos ciri-ciri meupuskeun jempringna peuting ngojak dari samba ku mama abdi dirau, ku mama abdi di bangku, ditimbang di adem ambing, dicium di galentoran. Kakuping gerentesan berbalik mama, wa inni uidu habika, wa duriyatah minasyaitonir rajim. Ukun kana bagus ya Allah, abdi nyanggakeun ieu anak, mugi acan terjadi anu haruya. Mama, menit ieu detik ieu, abdi sejak pernios tanggal paler mama. Nah, wa itu arek insan hambalan rumah tangga. Nah, wa itu rek pejajan bahtera rumah tangga. Abdi keung moal hudeng, saupami teu aya hapunten doa di doa mama. Kasep gelis anak ini hidup anak mama tombol ning anjeun menta dihampura agar dinantunan mama geus jadiakeun hampura pikeun anjeun mama ngurus anjeun estu ning ibadah baru anak ini hampura mama doa mama ridho mama marengan anjeun beral geurageun pangsing tatak
pejayan hidup anu anyar kudasar tawakal ka Allah si emut kana dawuhna wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Doa mamah barengan hidup barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Rangkulan terakhir anaki mangga rangkul mama adukeun dada sareng mama kasep Allahumma birli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Kasep gelis jumpen tahampura kabapaan mayuka mangga rabu pandangan jantan rama canak sadaya dosa apa nu ayuga ka abdi kiwari abdi tepang sareng kabagjaan ku juga apa nyanggakeun beung teg-tegen pikoro-korokeun suku genteng belokeun nyanggakeun sadaya daya rumaos apa abdi taratikeun kana bawadi coredan kana papatah rama bobot pangayun edina sarira apa hapunten doa ridho anu diantos geulis kasep bageun anaking bener bapak nu ngajuga ka anjeun sanajan hidup teu menta dihampura bapak setiap saat geus nyanyiakeun hampura pikeun anjeun bapak ibadah urus anjeun teu nyupih pamrih bae anaking hampura bapak doa bapak ridho bapak marengan ka anjeun pek kira pujayan hirup anu anyar kumodal tawakal ka Allah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kitu doa di bapak Allahumma alif bainakuma kama allaqta baina adama wa hawa. Rangkulan antar akhir kancan terama kasih mangga rangkul apa gelis rangkul apa disarengan ku doa Allahumma qfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al min ahli jahli wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Doa bapak marengan ka anjeun diteruskeun munggaran silaturahmi ka mamah anu enggal ka apa anu enggal mangga anakeun silaturahmi anu munggaran ngajemput rahmat jeung barokah ka mamah anu enggal ka apa anu enggal mangga ka apa anu enggal geulis ka mamah heula bageun mamah sanaus mamah tengah kandung ka abdi mamah tengah berejelkeun ka abdi detik menik abdi hoyong sapa tampi abdi sebagai putra mamah ceceh mamah anu diantos teguran mamah anu diantos sakali deui mamah tampi abdi putra mamah ceceh mamah anu diantos doa di mamah anu diantos utami sapa di mamah anu sangat dipariyogikeun geulis kasep najan mamah tengah kandung ka anjeun najan mamah tengah berejelkeun ka anjeun bae anaki moal arek disasahan hidup anak mamah ieu urang babarengan ibadah ka Allah ku modal ilmu angka tampat di guru-guru anjeun wasilah hidup boga salaki wasilah hidup boga pamajikan doa ti mamah barengan ka hidup mihape modal takwa jeung tawakal ka Allah mangga rangkulan anu munggaran ka mamah anu enggal geulis rangkul mamah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lajeng silaturahmi anu munggaran ka apa anu enggal mangga barokah rahmat nu diantos dina silaturahmi apa sanaos apa dengan juga ka abdi tapi sangat abdi haus hoyong disapa sebagai putra apa teguran apa tatkala abdi lepat nu diantos jejer apa nuku abdi diantos dua apa nuku abdi diantos bang anak Inggris kasih sanajan bapak dengan juga ka anjing hidup wal arek diteun di anak-anak bisuhun dina mun-munan
anaking doa bapak marangan ka anjeun Rabbi habli minas sholihin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mangga rangkulan anu munggalan kaapaan enggal mangga kasep bager rangkul apa anu enggal Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mangga gelis kasep cari bayiina wasi. Ya Allah, jadikan lautan jin sagara jangan subur hampura ridho Allah azza wa jalla. Sungguh bahagia Yusuf, sungguh bahagia Inas hidup anu anyar dijajah ku hampura duha ridho indung anak kandung bapak anu ngayuda. Insya Allah ridhollahi bi ridhol walidain wa syukurullahi syukil walidain doaul walidi waladihi kadwain nabi li ummatihi. Hadirin ansang hadir rubina sakitu anu kapiatur simkuring jami biasa hapunten rupi kalepatan hatur nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wa inayah wal maghfirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.